عيوبهم واعف عن سيئاتهم نسألك اللهم أن تنفعنا بعلومهم نفعا مباركا لنا ولدينك وللناس أجمعين. شلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Enggak barang-barang bu. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala Allahumma salli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum bil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah.
Alhamdulillah wa syukurillah ka guru sing pribados anu ti tebih, mudah-mudahan anjeunana sing dirahmat ka Allah Subhanahu wa taala, sing hampura dosana, mudah-mudahan datang ka dieu sing maparinan ilmu ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana. Nomor kedua, pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu, panitia 1.000, 2.000, 3.000, 60.000 lain. Ya mudah-mudahan sing ngajadikeun engke meunang syafaat ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sareng deui pamaksudan urang sadayana sing dikabul diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Sareng deui kapusing kasusah urusan urang sing dipaparinan jalan keluar ku Allah Subhanahu wa taala. Bujang anu hararapeuk cenah laku, mudah-mudahan singira laku. Menang pamajikan anu geulis, beunghar, pinter ngajina, bari solehah. Ngan kumaha beungeut. Atuh nu suing mah kudu jeung nu suing deui. Isiri si Adin, nakang Mas Adin lain eta, lain, buk diberi mah berhasil. Subha, cati hai cati, kiper terhebat. Geus ancan main bola ibu-ibu. Geus bagi hadiah can. Teuing ieu nu ngabagikeun hadiah lah. La ilaha pemecah rekor di Cijerai aya main bola awewe. Hayang teh susuna ragag hijinya. Subha yang geus boga anak 7 main bola dia, aduh ibu turun bro kuring ge main bola ngap-ngapan bahohabnya bener tuh gitu boga anak 7 main cek anakna iya mak asupkeun mak iya nini main bola. La ilaha itulah seni hidup para hadirin sadayana. Ancek ieu ge ulah panjat pinang beh kan sebab nanu dihandap besi ngintip. Serius ngasih gitu. Atuh heueuh nu dihandap besi ngin. Eta loba hurangan cenah teh dieu. Di amplop mah yeuh. Tapi di amplop wae. Teu lah. Geus menang 2 ieu dia. Di umrah hiji di Masjid Al-Karamah hiji lumayan cing carengan deui wae. Keur ngumpulkeun jang milad ku ieu. Milad ulang tahun Nurul Hidayah. Nya eta perang modal soal. La ilaha alhamdulillah boga produksi cai hadeuna ge batur mahalodo ieu mah aya cai di mana we Allah mah ade nya nya padahal mah cai ibu-ibu eta. Subha iya kikian hayang naon ibu coba kikian hayang naon ye hayang sing bedas jawabna. Hayang naon? Hayang sapa? Ai sapa? Naon? Pertulungan naon? Batu. Ieu murid baralat amatnya. Hayang menang sapa? Yakin orang Cijerai bakal disapatan ku Kanjeng Rasul kabeh. Makana hirup mambu kudu boga guru. Kudu boga guru urang loba mualim nuro mualim didi makana bageran kiai mah kudu dibager
kiai diteluh geblek sudah. La ilaha Pak kiai kudunya nyaah, kamu alim kudunya. Coba lamun geus eueuh kiai di lembur ripuh Bu. Tayeu nu malah santren calon-calon kia. Mudah-mudahan doakeun si Ucup sing manfaat ilmu nya. Mang Agung atuh sing manfaat orang di mana we cicingna. Di Lampung ke santrina monyet paling. Mang rintik untuk opong deh. Ibu kos toge untuk opong aduh. Temen dinu flexin awet teh. La ilaha. Kita lamun itu kuek bagor. Bukan teh juri. Mang Asmur eta grup ompong atuh cacing dirinya dua. Mana sini Ki? Asupkan YouTube Ki. Asupkan YouTube tah. Kikian hayang menang siapa? Insyaallah Bu. Sing yakin hirup mah. Sing sadayana nu hadir di dieu yakin ahli sur. Yakin teu? Yakin teu? Ai salat asar, ngaji asar, sedekah asar. Anu tara, lang jujur ai balageun sia. Pencit ku ai. Ye lamun ibu-ibu teh sedekah moal kieu acara, bener teu? Ya teh ladang sedekah ibu. Nah ini yang dinamakan dengan dari rakyat untuk rakyat. Panolobana kadang-kadang pemerintah dari rakyat cenah dilepok ku si kunyuh. Nu diberekeun mah beras raskin saeutik. Nu sesana mah dilepok eta mah. La ilaha illallah. Ta para ibu sadayana kuring moal lilah nyabunya aya nu pokok ieu. Insyaallah bakal dibahas ku guru urang nu ti Citorek. Leuwih serem eta mah nya. Aju di sieu tiap Salasa geuheuh. Nya bawahannya bosan buahnya, Asur bosan tuh? Mandal. Subhan. Ya insya Allah lebih serem, lebih hebat. Dan eta judulnya nyieun kos kitu mani gede amat. Eta nanaonan in masjid didinya wa. Kandang hayam atau masjid eta. Eta mamuamahi. Meureunana eta 2 juta mah buah. Menang dipinjem teh Asur eta jang ulang tahun. Di kontrak. Pajangkeun dah ge lumayan daripada teu kapake eta. Bisaan wae eta nya. Tapala ieuring sadayana langsung kana inti. Hiji nya inti daripada maulid kita itu harus mengikuti daripada akhlak Rasulullah. Tuh ngobrol nih Rasulullah. Karena tadi hayang menang syafaat disebut Rasulullah teu maca sholawat net nyonet conge teu maca sholawat. Cek Kanjeng Rasul innama bu'ithu li utammima makarimal. Kami diutus kamu ka bumi ieu adalah untuk menyempurnakan hebat akhlak Rasul. Ngomong na picon, nyarios na picon, akhlak na picon, beungeut na pires, nyerang nyali gitu. Tapi piresepen sebab eker datang ke Madinah ditinggalikeun ku Abdullah bin Salam, ternyata wajah Rasul itu menarik kos Mang Asbur, menarik kana perut hayang ngampol weh. Sebab beungeut teh Bu terbagi 5. Hiji aya beungeut bereun jati eta. Dua aya beungeut pentaeun si sawal eta. Beungeut penta. Tilu aya
aya banget ditahan RW eta hayang nitah we ka RW nya nomor kaopat aya banget cabokeun saha boe eta nah nomor kalima aya banget pikes santri nu ngeliat eta keseleun eta subhan jadi banget aya baraha hiji ikan geus ngaji banget ya bu ayeuna mah dasar saya banget kekesed la ilaha ternyata Rasulullah banget nage wajahna piresepeun ibu karek ningali ge tenang aya jelema ibu lamun kapanggih langsung hate tenang aya nu kitu karek ningali rei hate langsung tenang hutang poho nya hutang poho hate jadi tenang masalah leungit gara-gara ningali Mang Asbur yang seri we ningali Mang Asbur la ilaha ngaranna eta beungeut pisenang ai ningali si eta mah paladur sadayana keur senangnya jadi pus kapangi teh baut we keur tenang-tenang jadi pus eta ngaranna beungeut cabokeun nu kitu aya nu kitu bu makana ibu-ibu kan kasalaki ulah jadi beungeut cabokeun selalulah ibu kepada suami mah suami mah cenah kepada suamimu ketika pulang dari manapun dan akan berangkat selalu engkau tersenyum apa atas suamimu betapa indahnya kalau istri ketika seorang suami tersenyum akan berangkat apa suaminya akan berangkat mesem papa selamat berangkat semoga kau mendapatkan rezeki yang banyak osok cekek sok wae nya beungeun teu bu osok tara lamun salaki arek usaha ka jauh ngadoakeun salaki osok wa'adun wa'a alias wadul hei lamun ayeuna ge dengekeun ya ibu-ibu ai nangtung mah pusing menghadapi jelema karabi ieu nya lamun ibu salaki arek mangka di tukang geus ayeuna isuk maaf bro sok usah di Bogor kan ieu salaki tah ieu pama di dieu menjedogna karak cium selamat berangkat cium tarangna anggap we nyium hajar aswad la ilaha didoakeun ku mamah papa biar dapat rezeki yang banyak dan berkah sebab semuanya itu untuk mama biar selamat silahkan berangkat bari senyum senang bu lamun dikitukeun ku pamajikan ieu mah datang cici balut awas sabari teu meunang beli cekak wae wah gobi hancam atuh bu tadi balik maghrib ti dieu ieu mah curhat be nya pak HP rusak cenah eta aya mah bulan mulud loba panggilan wae nya tambahan 1 juta aing geus diancam sakitu kiai Masbur kok memang Masbur reject gua curhat kacau bang tapi ya iya makhluk begini tukang ngancam gak salah pokoknya mah tadi bere di paling we subhan yuk ya la ilaha sallallahu ala sallallahu 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 alaihi
Coba yang naon pala linter teh ya. Sholawat naon namina eta Bu? Sholat jib. Alhamdulillah sudah mulai pinter. Rapot Ciati naik tina 4 jadi 5. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Rasulullah beungeutna wajahna paladina sadayana piresep senang paladur sadayana. Maka para sahabat ketika melihat Rasul maka anjeunna Allahu Akbar sadayana ge ketika beserta Rasul nu lapar jadi sebeuh, nu teu boga duit jadi tenang hatena, nu boga masalah leungit masalahna. Ta eta ngaranna jelema ulah jadi ustad kadang-kadang keur teu boga masalah jadi boga masalah, keur naon teu boga duit kalaka bikin pusing. Ustad PA nu kitu eta. Ustad ieu Mas cekek begitu mah. Nu kitu teh Bu eta tangkurak bangkeuling. Ye, isuk-isuk geus nagih, sanu pusing teu pusing Isuk-isuk turung-turung make motor, make sepatu bot, nyumput si eta pura-pura ngisi. Betul? Betul? Ada yang begitu? Mana orangnya? Aku pengen tahu. La ilaha hiji. Nomor kedua pala hadirin sadayana nyarios Rasul ngeunah didengina pelem sedep sopan jeung santun henteu dijieun-jieun. Makana orang Cijeray lamun teu bisa lemes mah geus biasa. Makana haju teh mah geus we da urang mah orang Bogor disebutna biar tekor asal sohor. Ngaranna ge Bog. Sloganna gitu. Yang penting keren teu gableg duit ge. Penampilan make jas kieu. Serem teu? Kopiah Nurul Hidayah alal ardi teu nyaho kantongna mah kadang-kadang kempes. Contoh si Beto tuh. Ai ngomong telempeng si Beto. Heuh we. Ai singkat ngobrol jeung si Beto sugan teh kucing jeung anjing keur ngomong. Heuh. La ilaha orang singkat keur ngobrol jeung si Beto. Ngomong nanti ke harti sarua jeung nu suing jeung nu toreng. La ilaha dengar sedih. Nyariosna piresep. Ya Allah, ku ngeunaheun Rasul. Maka cariosan Rasul para hadirin sadayana terjadilah apa yang dinamakan dengan hadis akhlak talajatna Kanjeng Rasul. Allahu Akbar. Dicontoh hebat teh. Maka punten mengaspur ketika jadi tokoh masyarakat kudu siap jadi dicontohin masyarakat. Sebab ari kitabna kiai adalah kitab, ari kitabna kiai adalah kitabna masyarakat adalah kiai. Lamun kiai na geus teu ceureuh kira-kira masyarakatna kumaha? Moal enak kieu ari uyah ibu ajang lamun dikanalaukeun abeh ulah naon eta lauk? Lepai, peas ya mah. Balik deh. Lah. Lamun uyah. Lamun uyah dikanalaukeun abeh eta lauk ulah naon? Asin. Ulah asin cenah. Ulah naon? Ulah bau abeh ulah makana eta lauk sokan diuyahan abeh ulah bau. Tapi punten lamun uyahna bau kira-kira kumaha? Bau kabeh. Betul? Betul. Maka terjadi sekarang pemerintah kita sudah tidak menjadi contoh masyarakat. Kiai kita kadang-kadang sudah tidak menjadi contoh masyarakat. La ilaha loba kadang-kadang para dulur sadayana kiai teu nyontohan ka masyarakat. Punten lamun jadi kiai memeh batur nitah berjamaah kudu manehna heula pangheulana di masjid. Cara iya mengasur kadang-kadang dikobong ajan iya komat iya imam iya kucuklu hiji 2 3 masa Allah aing disiksa amat iya borongan kuntul. Makanya lamun poe Salasa ngajakeun aing rada telat emang aing ngaleh wae ku santri ngaleh-ngalehkeun ibu-ibu cek ieu kalinya cati ngomong ayeuna mah ngaji bikin ngabirangan bae ya. Keur balas dendam ka santri we.
atuh Mang Asbur geus kokol 3 kali pelentrung urang maraban hayam deui ngising deui can datang we si kunyuk eta la ilaha tapi didoakeun bae sing saroleh sing balager sing jadi kiai sing jadi ustazah cek ieu masyaallah sing hari rukna naon jala lembar nya ibu-ibu ge atuh nu sok ngararaji mudah-mudahan sing barokah hirupna amin da kikian teh ibu hayang barokah bener teh hayang barokah teh ziyadatul khair tambah-tambah kahadean lamun boga riji anu barokah cek bahasa Sunda mah seutik mahi loba eta ngaranna barokah hayang rezeki anu barokah maka kudu daek amal sol sing bager ka salake ulah ngancam was aku menang duit cekek wae la ilaha tuh aing ngomong Bu kieu jadi terehnya bener teh Mas Bur ha Mas Bur nang karunya itu mah kacu torek balik aja sama deket ieu tinggal kadinya selengkah tuing gitu. Oh Cati, oke Cati, kiper. La ilah, wong Cati terus bae ulah pundung Cati, mah ditu pun Cati pundung kumaha. La ilaha. Balik deui, Rasul para ibu sadayana pamenteuna wajahna piresep. Cariosana ngeunah, akhlakna picon. Ya Allah Bu, eta akhlak Rasul kanu jadi pamajikan. Allahu Akbar. Manggil ka Siti Aisyah panggilan ngeunaheun ya Humairah, hei kemerah-merahan cantik gelis ya apa hoyong ngopi pasok salaki ibu nyarios kitu salaki aredan subhan mama sayang osok disebut sayang ku salaki ibu ayo salaki nangis teh coba Mang Asbur atuh kamu paling dia lamun ngomong apaan sih papa lebay amat cen ulah gitu Bu kalau mesra lagi cara iya Bu balik di mana-mana tadi mah isuk-isuk naon ngaranna ngaguntingan bulu irung ngaguntingan kumis ieu teh segala macam dirapihan kumanehanana Pak eta na kantong aya berapa paling ada kemauannya dia curhat deh wae tadi magrib diancam Pak HP rusak kita tambahan 1 jutanya siap bos siapa pokoknya mah la ilaha 5 menit deh nyamunya nya ada lagi kita irang kaki siapa ada gegeran maka kadang-kadang nyebut kontol ayo kan nusuk ngaji salah sangaran si kontol tuh bener Mas Tur orang lagok soang sahabu eta orang bisa saman kontol cina jadi datang isi kontol aja cina apa sah sih Siti yok merenang la ilaha tapalah diri sadayana maka Rasul dengan istrinya bagaimana sopan dan santun Allahu Akbar ka Siti Aisyah Kanjeng Rasul suka bermanja-manja ayahnya nyanyi anak kan bener gak Aisyah istri Rasulullah oh subhan bener tak ya eta Kanjeng Rasul ku sopan ku santun bahasana ku ngeunaheun contoh kurang awas bahasa contohlah seperti bahasa Rasulullah ibu ulah bahasa teh mah yang jajan ka bapak sia ka ditu coba bapak sia ka mas sia nyon keur halwa doang saya duit kieu sia minta duit duit tangkurak sia monyet Allah lamun anak ka monyet bapana mana owak merenah awas ya orang cijerai langsung nyebutkan monyet ke anak punten kaset gelis anak bapak mate nujut tergadu acis bapak mane bapak mane papa mane kan cijerai ngomong bapak ke papa kan mak nur ku pamajikannya sebut papa nur gitu la ilaha
kan si ucup kuru eta batin bukan tinggal tulang dihitut ayeuna beukeun sangu ge alhamdulillah Kang Haji cenah tina teu beukeun sangu mas santri karak beuki sangu eta jadi bebeungeunna karak beuki sangu eta la ilaha anak kuru bu aya si Ulfa gede-gede teuing rek dikorbankeun kamari cek can manjing si eta maren cangkupak si eta eta si Unya si Cabrina tah detik hirup deh so eta menusuk nyarekan ieu bu hayu atuh Kang Haji geura berjamaah apa gimana sih cenah nyarekan ieu pe kaburu nyarekan aya makhluk Allah mulia kitu eta wanian betul mah wanian bah eta la ilaha kade bahasanya punya bahasa kan sebab lamun ibu kasar kan jadi salaki engke anak bakal nyontok makanya kadang-kadang bahasa-bahasa teh sok tengenahan kadangena kadang-kadang anak nyentak ka urang kadang-kadang ibu nu salah sok nyentak anu jadi ibu kene betul tidak bung aing bung sakola aing mah harap ayang naon ku sia aing bere duit ceuk anakna kos itu kadang kan betul tidak kenapa dari mulut ibu sendiri yang berbicara karena ibu kadang-kadang banyak menyentak terhadap suami subhan mak eta main HP lain mah main HP mah lain suka ini ngomong HP dia Facebookan ini bersih na Facebookan chatting gitu nenek lagi ini cina lagi ngomong huntu 5 menit deh bang tobingnya lebih 5 menit deh nya kajian deh hah? Lewian cina pe ya subhan besti kadanya punya nitip ya carios sing hade maka bahasana sing indah akang bener tuh kakanda kakanjut gitu subhan terus ompong terus ini aja Allahu Akbar maka para hadirin sadayana kuring sering ngebahas di antara sifat Rasul hiji surat Alam Nashrah laka sadrak Rasul iya mempunyai sifat lapang dada naon lapang dada lain dada gede seperti enak ibu-ibu nih dadaku orang yang lepet susunya bisa dikatukangkan susuan dengan tukang gitu semoga anak 7 sulit depannya bahkan karena kunaon Mang Asbur ketika melihat awewe di jalan kadang-kadang Mang Asbur suka melotot karena yang di rumah sudah lepet padahal bekas dia yang anaknya ngempeng dia pun ngempeng kenapa Mang Asbur terjadi ompong itulah akibat banyak ngempeng bolehkah seorang suami ngempeng terhadap istrinya kok hayang makanyot tadinya halal hal salaki ngempeng kanu jadi pamah maka ibu lamun salaki hayang ngempeng bere bae hop yang sia kabeh diulah nanya deui ka kiai aya nu nanya pan di kampung anyar bu ka ieu kiai meunang teh lamun kiai lamun eta hayang nyusu pasihan tong sia mah tong nyusu dicolok teh meunang subhan berek bu berekeun hayang naon we ka salaki mah hayang nu mana hayang ceuli hayang nohop aku milikmu semuanya silahkan lakukan semuamu asal jangan ditampar aja mau gaya bebek gaya renang gaya naon tek-tek bengek hop nisaukum harsul lakum fa'tu harsakum
pamajikan maraneh eta sawah ladang maraneh kabeh sok pacul sadaek maraneh kabeh bari nangtung mangga bari diuk mangga gaya bebek mangga arek diutak-utak heula mangga seuri deui berekeun Bu halal tong nanya-nanya ka kiai kitabna aya dina kitab fikih diajarkeun aya kitab Fathul Ijar aya kitab Ukudujen aya kitab Qurratu'uin eta diatur cara kikituan cati orang hebat agama mah luar biasa nya dikaji ku kiai mah oh ternyata boleh ngan punten memeh kikituan Rasul masuk ngadoa heula rapi heula cati maca yasin heula maca tabarok heula boga wudu heula salat syukur wudu heula ngadoa karek dicium eta tarang pamajikan masuk itu bapak-bapak masuk tarang pantes boga anak karari goblok sih 2 menit deh ya iya mah masya Allah langsung tedupoin ada aja deks la ilaha jangan kau bersenggama seperti bersenggama binatang tapi harus ada apa harus ada permulaan diomela segala macam heul itulah ajaran Kanjeng Rasul subhan hebat Islam maka tidak ada agama yang paling sempurna kecuali agama hidup Islam alhamdulillah urang dipilih ku Allah beragama Islam cara naon Bu anu teu diajarkeun ku agama sanu ngajarkeun anak sanu ngajarkeun anak Kanjeng Rasul dibawa ku sahabat dibawa ku tabiin para alim ulam diajarkeun Fathul Muin diajarkeun para dosen nah kitab-kitab fikih subhan alhamdulillah maka lamun jelema geus teu make aturan agama maka eta jelema bakal kos binatang naudzubillah min maka kudu daek ngaji alhamdulillah lamun keur ngaji cati tenang teh cati tenang buka salaki gering ge tenang we cati nyengir we bari we kesel deui la ilaha illallah sallallahu intina we lah Bu nya hiji urang kudu nyari nyontok Kanjeng Rasul cariosan urang seperti Kanjeng padamelan urang seperti Kanjeng tingkah laku urang seperti Kanjeng siap gitu nyarios ulah sok kasar ulah bahasa aing monyet kebo nya koplok nya polongo bagong leungit keun eta bahasa kitu wa tajong bagong tidak gor haram jada astagfirullah nya ningali nu aneh-aneh subhanallah nya aya nu aneh-aneh masya Allah la ilaha jika ibu dicabut nyawa pasti berzikir kepada Allah disebutkan Allah tapi Allah lah bagang besi gitu sakitu wae wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.